Ari itikaf teh naon? Cicing di masjid. Ari cicing di masjid aya naon? Aya dua harti. Hiji masjid syariat, dua masjid hakikat. Naon kalimat masjid teh? Gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim papatetan samia murag balingbing lan jeruk manis. Naon gedong dhuwur teh? Masjid teh bangunan anu luhur nu ngahijikeun bumi jeung langit. Kali sambung nu dihijikeun eta dunya jeung akhirat, beurang jeung peuting. Papatetan samia murag nyaeta jalma-jalma nu ngaleungitkeun sifat-sifat anu goreng dinu dirina, sifat-sifat kotor, sifat-sifat bubudakeun, sirik pidik jahil kaniaya iren pangasten dudupak rumpak teu kopan teu payaan, kekep mengkene cap jahe merege hese, koret pingaraneunnana buntut kasiran eta sifat bubudakeun. Balingbing lan jeruk manis hirup anjeun bakal diwengku kudua, hiji balingbing nyaeta 5 pesegi, hiji sumerah diri ka Gusti, 2 hormat ka papada jalmi, nu katiru me cinta lemah jeung cai, nu kaopat ajeg keyakinan diri, nu kalima nebarkeun silaturahmi. Kadituna bakal ngalaman jeruk manis naon? Padang bulan nyaeta caang teh nu pingareunana teu manggih beurang teu manggih peuting. Ai tapakur teh naon? Ai tapakur teh ngasupkeun masjid kanu jero rasa. Lamun cek dalang cecep mah kieu, rep sidakep sinuku tunggal tangan daur dadia tunggal anawas boten awas ana ampung boten ampung ati ngait manah mentam menekung kanu ma agung ngaberantas kanu ma kawasan mudas medi kayang widi tegalider la ilaha illallah.